wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakan naon nu bakal terjadi di daratan, nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional anu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua, benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Australia. Tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyaho. Aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyaho. Aya sabaraha kuda Allah nyahoeun. Aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai kasireup-sireup katu-batu mah Allah nyaho. Eueuh nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah jada damelanana. Nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah, yeuh ayat ieu yeuh. Tancepkeun ka jero hate, plakeun, brak. Kubur di jero hate. Boro-boro aing kumalandang, tatangga aing nyahoeun, pamajikan aing nyahoeun. Tumak teu kanyahoeun ku sasa, Allah mah nyahoeun. Sirem nyahoeun Allah mah. Wa ya'lamu ma fil barri. Jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu sehat, sabaraha anu gering. Nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu deuk ditambahan panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha nu dipaehan Allah nyahoeun jasa. Sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun wa ya'lamu ma fil barri. Luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh. Mantap urang boga kayakinan ieu jadi wali. Jadi wali boga kayakinan ieu Allah mah nyahoeun. Ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah ieu bakalna anu nah maca 2 kalimat syahadat deui. Naon sababna? Lantaran nu nyaho kana gaibah nu maha gaib. Lamun nyanyahoanan make utang hitung anak caraka data sawala anak cilaka bapana ka bawa-bawa. Iya. Ilmu gaib loon teh kos gitu. 40 poe teh ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya aya datang ka dinya silaturahmi mah masalah. Ai dulur dukun urang datang lantaran hajat teh masalah. Nya ongkos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha. Atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah. Ulah sote datang ka jero ieu endek nuturkeun. Tuh sing hade tak ieu geus sarua tah. Datang ka dukun, dek nanya problem ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dukun apa sih? Lah seuris sia kos nyaho pan sia sok ka dukun tah. Yang serikeun ge nyaho buru. Eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan. Da kos kitu. Ayeuna ieu buku kula ieu ngawarung. Ayo jakeur tahun-tahun kamari mah rame tawar. Arang kuari nu geus datang ge haju balik deui. Teu jadi. Ju liwat-liwat bae. Ku kula ditanya-tanya cenah warung kula teu kadeuleu. Poek atuh lampuan kusia. Engko sah tapi teu kadeuleu we. Oh, sasa yang ngaran. Jupri. Dihitung anak caraka data sawah. Jupri. Oh. Itu kang ini masih aya nu ngawarung kan? Aya. Ada dulur kene kan? Bener. Belah hareup aya deui kan? Bener aya. Memeh eta mah sia maju kan? Bener maju. Lamun eta tangkal Ambon tuan, lamun eta tangkal buah tuan. Nah kulantaran eta jelema tuan wae. Heuh bener aku.
gali ge di hadapan manusia aya di bungkusan-bungkusan gali ke bawah ka dieu eta aya anak-anakan didinya dipocongkeun gali bawa ka dieu gali bener aya beuki yakin bae Pak oh bener ieu bangsatna cek ieu nu kos oh sia geus kebel ieu mah bubulanan ieu mah kos ieu mah ieu mah kieu kumaha sia bae deuk diserahkeun maksudna atuh dek dibalikeun deui ilmu salah dek ditanggung bae ku sia teu naon ngan lamun dek dibalikeun atuh biayana kudu meuli sagala naon karana apel juring jeruk juring lilin juring aya duit juring segala macam-macam juring kabeh bae aya nu ngadarna mah kula tolol ka dukun ieu pibakaleunana ieu bakalna merambat ieu mun sabulan deui gaib ka ngaranna sabulan deui bakalna anu tambah sabulan deui bakal anu geus puguh muriang oh bener anak kula nu leutik ceurik bae asal hayang nyusu ceurik asal hayang nyusu ceurik eta tolol dukun yang nu datang ka dukun bloon kabeh tabejakeun ceurik anak hayang nyusu heueuh wae dukun bloon nya bloon eta kos kitu situ ieu hese kana sare bener kula ge lamun keur ngopi teu hes oh mantap ge dukun blokon nya blon saha nu keur ngopi hes atuh acak-acakan bisa deh esa teu beres kabeh eta bulan lareup taun lareup kos ka eta nyaritakeun kos kitu salat 40 poe 40 peting teu ditarima ieu dalilna wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah segala rupa nang Gusti Allah aju nyanyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup taun hareup wah ilmu jurig teh nu kos kitu urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh oh eta wa indahu mafatihul gaib sing aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tak dibere hijab kaget nyanana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh mantak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tambah digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang deuk balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi Pak pagi ada apa ini saya mau pulang kemana ke Tangerang terus mau apa ini saya nggak punya ongkos, gua juga belum punya, lu minta sama gua. Tak polisi, sial tak polisi belum. Padahal mah aya jatah, jangan paranti jelema nu kasasar kurang. Eta aya jatah di negara. Tak dibere ya ke polisi teh ye. Hese kesulitan. Gunakeun ilmu eta. Nyokot kurang daun. Tak baca. Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au kuntu moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajen ku kumaha ge ditiru engke na ieu sia mangan hayang sugih blon pan sia mah nyegik garana tamatu nah buka kurang bak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang
mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit, mun mobil sabaraha duit, mun naik pesawat sabaraha duit, eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu mah leuwih we batal. Babari mah bos kitu mah cekal set tiup jadi duit ya nama itu. Si harayangnya. Wow, Ki Hairun mah heula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tak. Gitu. Sakali deui bareng naik kareta sakali deui di Surabaya deui ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui pan teu dek jadi ceukna teh ieu nya ge sarua aya magol itu dipicen we ku nya geus lah mangke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis teu kadeuleuan batur mah ditanya ka artis teh mah kieu bae teu kadeuleuan jadi tama dua macam ima jadi duit wa ima teu kadeuleu maning mana tah asana maning teu kadeuleu bisa maling batur emang siapa pikiran gitu wae jeung cuma teu dibayar ke Gusti Allah jadi duit hayang loba teu kadeuleu deuk maling beres jasa wah bener lah teu dibere-bere nailah wa indahu mafatihul gaib nu boga kunci gaib mah nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib nu nyaho aya kuari tah universitas teh aya anu boga gelarna naon kana gelarna naon lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG eta SAG ge sarua sarjana alam gaib eta si ajak nu sakasa SAG teh nah iyalah eueuh anu nyaho la ya'lamuha illa hu eueuh anu nyaho kana urusan ilmu gaib kana gudang-gudang kagaiban eueuh anu nyaho kana kunci-kunci gaib eueuh anu nyaho illa hu kecuali Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nu maha gaib deui Gusti Allah mentak nu hese ge urang nyerahkeun ka Gusti Allah ibadah teh anu ditinggalina mah mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat Allahu akbar make kacamata syariat hiji ngangkat leungeunna luruskeun hadwaman kibe ka dieu teh atawa datangkeun kana ka dieu tah katungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha we akur we eta kacamata syariat delekeun mata urang ka tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendeunan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih terus sujud rukun sujud nu 7 teh kudu napa tarang koduana 2 dampaleungeun nomor katilu 2 dengkul nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol rukun sujud make kacamata agama rapih jasa terus diu tahiyat itiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa tambahan kurang ku adab make amamah make udeng-udeng sit make udang-udang make buntut tak dek dikakencakeun mangga dek dikatukangkeun mangga dek dikakatuhukeun mangga dek dikadiekeun ge teh naon masalah ulah masih dikeun buntut kos gitu pek dek kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu lamun tawaf ittiba ngaranna lamun salat irtida sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtida na make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang
adab-adaban rapi geus Allahu akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapi ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa ustad nu ngaji bisa santri nu ngaji bisa pagawe nu ngaji bisa mimiti gubernur bupati bisa ka polisi kos kitu mah bisa RT ge bisa pamalingan ge bisa salat mun sakadar sakitu bisa hayang make jubah aya tokona hayang make sorban aya tokona teu kudu di Tangerang di mingguan ge ngaputang bisa aya teh mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayaripul riya ilal muraid moal nyaho kana riya kecuali nu sok riya urang nyaho katatang jelema teh ieu jelema riya pan sia nyaho aing baheula kos kitu teh riya teh aing ieu teh jelema mabok ke kanjeng mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-tetang di hareupeun pabrik ngajago eta jajawaraan ka jelema ku kok nyaho aing baheula kedek gelut teh eta masih neukeun epa eta nyaho tah geus nuria nu sok riya ka nuria nyahoeun nah lu ikhlas ge nu sok ikhlas kan ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika sholat Allahu akbar dilirik urang geus bisa ikhlas ka budak kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tunu di belah juru ikhlas salat kula ngawuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng meunang beureun 3 poe ngomong deui si eta mah teh cenah tarawihna bagus ikhlas kumaha ngayahokeun ikhlasna dia hese urang ditatanya beusi dicarekan ngan dina hate we pan abah nyahoeun kana ikhlas teu kaharti teu kaharti geus teu kaharti geus rada kebal ka belah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta ditulkeun tuh eta tah si eta ikhlas tah bagus asa salat tah ikhlas beuki puyeng bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun mengan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab oh atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusyuk nyaho kanu khusyuk jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun khusyuk kos kitu aing pernah khusyuk tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu khusyuk itu ge khusyuk jelema suseurian sorangan we nyaho urang kuna mabok kepaayang budak emang kuna aing ge paheula kos kitu tuh ya teu sarua bae jelema susuputan pamalingan nih budak emang budak aing baheula maling tah pas gitu moal nyaho kanu riya kecuali nu sok riya moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk nu mantak layarikul wali ilang wali moal anu nyaho ka wali kecuali wali deui nyaho kajengeun lirikanana oh wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di isi itu khusyuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapi-rapi diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik ngalagaan keneh kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak
kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung gideg bae kitu urang ieu kehalangan ieu emang ti guruna jadi kudu keluar bae ye kudu hareup teh jang nyepak sia ieu geus kaja geus kitu bae mantap ke lamun keur ngariung ge anu kieu bae pantas embungeun nya mah ka anda asa boga musuh bae pan baru kepencam tolol eta jadi tanda-tanda kos kitu teh kanyahoan nah iyalah urusan nu kos kitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoon tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat kanjeng nabi mah nyahoon jadi dibere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat kanjeng nabi nyahoon jadi dibere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah ketika Isra kanjeng nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna anu letahna anu beteungna dayut anu bobogaana gede dan lain sebagainya eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka kanjeng nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya ge kaget tercengang gitu kene wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget jangan lagi nah iyalah eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kanjeng Nabi mafatihul gaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoon kanu 5 kecuali Gusti Allah hiji la ya'lamu ahadun ma yakunu fi godin illallah moal nyahoon hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nemantak teh hudang begitu hudang teh bae jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing deuk dilaksanakeun boga rutin naon kantor boga rutin naon pasar boga rutin naon pabrik boga rutin naon ladang ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deka ladang aing deka itu kantor pabrik syariat malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh teh eta mah jeung Gusti Allah tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang alhamdulillahilladzi ahya ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur bakal dikumahakeun ti mimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya saenggeus da hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isuk apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu tak ahli makrifat mah kos kitu begitu hudang teh boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tak rencana kantor rencana pasar berarti masih kene syariat tina hudang bae ge geus kanyahoan ta eta teh kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat kunaon teu boga rencana nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarang datang ka hideung syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan aya deui begitu hudang nya teu rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh
lu beri jauh di Gusti mah bersyariat henteu bertorekat henteu ieu mah kos kieu ieu mah kudu dibawa ka grogol. Nah, 5 nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun ma yakulu fil arham illallah. Eueuh nu nyaho naon aya di jero rahim awewe. Bakal jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jero rahim kecuali lubah gaib Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsun madza taksibu gada eueuh nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut eueuh nu nyaho di tanah mana urang bakal pae. Apakah di kampung urang, apa urang keur nyaba ka Lampung, apa keur ka Surabaya, apa urang keur ka Mekah, keur ka Madinah. Teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal pae. Padahal geus diteundeun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Teh eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam. Eta teh di dinya teh aya taneuhan. Eta mah dipiceunan ge aya deui, dipiceunan aya deui. Tanda eta teh taneuh kuburan urang. Nah cenah aing mah dipiceunan teh ulah paeh bae. Paeh bae tah bang. Kayak gitu deui ku malaikat aya deui. Jadi lagu malaikat blok dipiceunan nyokot deui malaikat. Tendeunkeun deui kan. Kitu bae. Kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho. Sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang. Wah sana hujan gede ye. Hujan gede ye. Subuh-subuh centrang deui. Kurang geus kasieunnan ngadengkeun guludug teh. Kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nya kilat. Wah asana gede jasa hujan. Subuh kabeurang panas. Guludug di mana ka mana eta nu tadi. Nu nyaho kajeun ku kumaha. Aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bebret hujan gede. Jeung atuh teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae. Lu hajat ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon. Wow, dukun mamana geus didatangkeun kadinya supaya ulah hujan, sakala hujan bae. Hujan bae ku ini di hujanan. Aya jelema nu nahan-nahan, datang ka botol di ayun-ayun, botol ayun ku sia cek ku si Allah. Hujan bae aing. Cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu. Wah, tuh halu, teangan ku si halu. Ayun-ayun ku si halu. Moal cenah ieu mah sempak ka luhur kentengkeun. Bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng. Hujan bae cek ku si Allah. Geus sempak sagala di luhur kenteng. Wah, geus macem-macem. Asal anu hajat teh geus sempak ambalae di luhur kenteng. Allah jasa. Masya Allah. Tetap hujan lain cak kusi dihujankan baik. Ya Allah, ya kan. La ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakan naon nu bakal terjadi di daratan. Nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Australia. Tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyaho. Aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyaho. Aya sabaraha kuda Allah nyahoeun. Aya sabaraha kitu embe, domba, kabeh, uncal, orai, kasireup-sireup katu-batu mah Allah nyaho. Eueuh nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah jada damelanana. Nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah, ayat ieu tancepkeun ka jero hate, plakeun, kubur di jero hate. Boro-boro aing kumalandang, tatangga aing nyahoeun, pamajikan aing nyahoeun.
tumak teu kanyahoan ku sasa Allah mah nyahoan sireum nyahoan Allah mah wa ya'lamu ma fil barri jeung deui di samping nyahoan Gusti Allah sabaraha nu sehat sabaraha anu gering nyahoan Gusti Allah sabaraha nu deuk ditambahan panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha nu dipaehan Allah nyahoan jasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoan wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoan ka mata urang boga kayakinan ieu jadi wali boga kayakinan ieu Allah mah nyahoan asal nyahoan mah isin urang ka Allah isin amatnya aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ya piceun TV ganti bener isin urang ka Gusti Allah teu kudu loba lemah di kamar ge Allah nyahoan beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah mantak terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae mantak waliullah mah sangkilang deuk mandi bae deuk mandi mun aya talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleuh ku manusia tapi Allah mah deuleuh nyaho lamun eueuh diu ulah kena kadeuleuhan oh diu ku rapi dijebur gegerah Allah nyahoan biasa batur teu nyahoan Allah urang mah lain griwah wih, siapa gede amat tuh? Ya, belakang budak ngadu nu kos itu. Oh, bagus ya. Masya Allah. Wa ya'lamu ma fil bar. Gusti. Wa ya'lamu ma fil bahar. Jeung Gusti Allah nyaweun nu aya di jero laut Al-Qur'an allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyaweun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut timimiti pulau nu gede urang ge pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau lantaran orang mater berkeping-keping ieu teh mantak disebut ge pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledeg nah nu laletikna ya pulau Untung Jawa ya pulau Putri laletik ka belah dituna eta terus gede aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang di zarahan teh tadi kulon teh Pulau Cangkir, mata disebut lagi pulau. Kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang. Asal Pulau Cangkir geus ngahiji, geus rusak negara. Geus bukti jasa. Jaker kula leutik maka dieu teh nae gete. Ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji mah nyong ngahiji. Ngahiji engke mah ngahiji sorangan kuari. Masya Allah geus cenah teh mah geus. Asal geus ngahiji bae geus tanda-tanda. Geus bisa disebutkan gos gitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut nyahoan Gusti Allah luasna laut nyahoan jerona laut nyahoan esi laut nyahoan aya kakap sabaraha di jero laut nyahoan biasa aya cumi sabaraha miliar di jero laut aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahoan iya kari mata katulah sieun henteu sieun wali mah di mamana geja ku Gusti Allah nyahoan dikajawabkeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah. Sieun-sieun amat. Urang hudang ti peuting, biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar. Dek tahajudan. Dia tahajud bener mencan. Kalau wudu, gerebek. Ih, naon teh suga gerebegan. Dah, aya naon. Beres tinggal wuduna bari muringkak ke bulu. Salat Allah. Gerebek. Terjadi tak datang kabar encah. Usolli Allah berbalik. Naonnya? Ingat ulah bae keur tadi pae. Aju bae diuknya na. Eta ai salat mah sieun ai diuk mah teh. Coba ke kanu porangan deh. Les sia kos buku ngaku sia. Terus kita salat mah sieun. Allahu Akbar lain pikiran ka Allah, pikiran pocong teh, juri teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang. Tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani.
set des ngopi biasa kertek-kertek kemana sih dia atuh sholat bae atuh ai dieu benang tangan segala ka juri ka dia sia ai wani mah kaing ngarokok deui keluar di dalam jauh naon kudu ai sholat Allah gerbek naonnya jelema nyana kene beda coba ge rasakeun ge ye cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua tah eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang orang ge hayang seuri sorangan tuh borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut aya hiji makam galak biasa tama kuntil anakna tama didinya tah lamun liwat ka dinya kuntil anak di samping seuri sok ngababuk tah kuntil anak galak memonon juri galak biasa tah asal liwat ka dinya galak hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Qasim jeung Toto Ghazali di Kampung Salam hadiran si eueuh nu neuleuh hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Qasim kebel asup ka hadapan panggung hees nya mah teu nyahoun brakayuda Nanang Qasim sagala muammar geus teu nyahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya mah jam 3:04 ye saya kira jangan sepi ya ngeusan cancang ya barang geuleuh jeung 3:04 alah aing ieu deuk balik ka Kobong ieu sieun eueuh di jalan iwan teh ka kuburan eta tah eta sieun tanjana tah sieun manya aing di dieu bae deui manya teu balik teh tah subuhna pan ngaji lah geus aing mah manya eleh ku juring cek kana teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun mah kadongdong sabadek pokona kuntianak juring segala naon babuk aing mah geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini dek bising lakur biasa atuh pada ini mah ruang growing bu ruang growing aju sampingan dikadiekeun doang ban kabeneran aja nyana sok mamawa sapu ban kieu kadel aku saya iya kuntianak dibabuk wae nya nyana teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat jeger wae jeung tangkal kadongdongna buak lumpatnya datang ka Kobong harengosan si harengosan mah cek babaturanna mangigun ti anak aing babuk wae leh beres tekap ieu heulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek kana aman teu kebal salat subuh nya salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri Mang, iya sa, nini cek jeneng teh. Lagi bakal mana ke rumah sakit kurang gitu, dibabuk jurig, bukit. Jadi nini gitu, jadi pacar dibabuk jurig. Cak santri aing jurig eta mah. Geus mah eta nu borangan teh kos kira itu tah. Barloon kabeh nu borangan mah. Ucing. Allahu Akbar tengah peting Allahu Akbar beres jana diuklah baca sholawat aya cina nya wah kajian kuku mah ge juri ge mah hatana geus kitu bae manu borangan geus lah juri kajian kuku mah ge geus jana robahna ge lalauna ketep-ketep beres deui lah daripada aing ngadeng ge mending es kana teh aman ge ai isuk-isuk banggi ucing eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asal leumpang kersek-kersek asal leumpang kersek ho cak anu keur penting teh ieu goreng jurig we tuh jadi kabobodo ku ucing pan ya Allah eta borangan eta kos kitu entek teu kudu borangan-borangan geus udang penting yes ya wudu kesana lah geus teu kudu borangan cek kieu ge moal aya naon Allahu Akbar brek leh moal aya naon eta kayak pocong lah lain da mah eprak dibukain hehe je pocong beneran tah duh wa ya'lamu ma fil barri wal bahr
Gusti Allah maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing. Kemudian aya setan datang ka urang, eta teh setan teh ngagerakeun Allah. Urang ngacicing ku Gusti Allah, setan digerakeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah. Jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireu maupun orai atawa jurig sekalipun, eta teh ngagerak Allah teh kudu sieun sieun. Mata ahli Allah mah teh kudu sieun. Begitu datang orang kercicing di ibadahan aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan deuk naon sia ha deuk naon sia ha mau digalakan setan sieun lamun urang sieun setan seuri ha sieun ka aing dilalaga deui sia ku aing mantap geus urang lamun salat di penting siapkeun golok yang naon cek pamajeng setan pencit ku aing si setan. Oh setan sia. Cek pamajikan sok aju kos kitu ka haji mah. Lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahueun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan, sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahueun kabeh. Yakinkeun ieu Quran. Nyahueun nu aya di beunang kitu ngaranna laut. Sabaraha jerona laut, luasna laut, eusina laut, kateri-teri sabaraha miliar triliun nyahoan kabeh. Masya Allah. Nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah. 2, katilu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta. Daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahueun janang Allah ngaragagkeun sanggeusna ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahueun sesa daun anu nempel keneh Allah nyahueun ya Allah ya Rabbi deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah deuk kurang kumaha tah nu mantap teh tancapkeun lakeun kanyaho Allah di jero dada urang bukakeun hati ilmu Allah asupkeun ke jero jantung ke jero golbu tak yakin urang eueuh nu nyahokan nu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib kahiji nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan katilu Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai maut di bangawan di mana bae obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satungya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah daun gede daun leutik daun panjang daun leutik deui Allah nyahoeun masya Allah wala habbatin fi zulumatil ardi Allah nyaweun kana siki nu aya dina popoek bumi artina popoek bumi teh ieu teh majaz popoek teh di mana bawatinil ardi lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus bahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat jadi eusina jaba jero jaba poek lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae buat caang buah teh tapi ku zulumat di samping kajeroanana kanyahoan poe kagak luar biasa mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan kahiji lapisan kadua lapisan katilu lapisan kaopat datang ka lapisan katujuh Gusti Allah apaleun nyahoeun Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur ka bawah ka cai ke jero ka bawah ka terus ka jero teh telah terus lapisan kahiji kadua katilu kaopat kalima ka genep katujuh Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jero nyahoeun eueuh hiji siki nu teh kanyahokeun ku Gusti Allah naon bae nu aya di jero bumi ieu hasil-hasil bumi potensi-potensi bumi aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun aya logam di jero bumi urang teh logam perak logam emas logam besi perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh naon bae nu aya dina popoek taneuh siki leutik ke kanyahoan komo nu gede wala habatin hiji siki bae kudu kanyahoan komo
sagala rupa untuk dikajahok nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikajahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikajahokeun denge urang dikajahokeun tah ye irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen ieu teh hawa ngaranna urang teh dijamal ku Gusti Allah tina 4 unsur hiji unsur ardu 2 unsur ma'u 3 unsur nar 4 unsur hawa 4 urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan lantaran unsur bumi berarti cai jelema mun bener total cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari sinar lantaran di dalam urang tidak unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang sakep di jero taneuh hawa pae urang eta teh keur carita urusan kebiasaan jabalah di luar kebiasaan Allah maha segala-galanya jelema di jero cai teu pae jelema di jero taneuh teu pae kumaha Allah bae seuneu biasana di mana meuleum pae dibuktikan ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tatangkalan jarara di jero seuneu maha suci Allah tama urusanna urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhawarikeun mah dibedah adat atuh nu Gusti cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai sana ya naru hai sana kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bage bahaya boro-boro meuleum haneut teh menang seuneu datang ka dinya ngalenta-belenta atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae kan Toshiba AC ti segala datang ka kerek di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi Masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim urusan Gusti tamu. Nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil barri wala ratbin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz geus aya di lauhil mahfuzna ieu teh nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetana di lauhil mahfuz jang naon Gusti Allah make nyatet di lauhil mahfuz atuh jang Gusti Allah nu uninga Gusti Allah anu itu naon al-musakin wal mutarik jang nembongkeun ka malaikat deuleu Gusti geus teu kudu laporan ka aing ayana naon deuleu ka di lauhil mahfuz kolam datang ka kuari naretet teureun nya kelan kolam penah papan bor nage lain cerita papan bor budak SD teka deuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor teka deuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor kakarak datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teureun-eureun nu nyekel Maha Suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rizkina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya ta eta geus aya di Lauhil Mahfuz mantak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareupah gitu mah urang mana tah Cikupa dileuleuh ku nyana mana Cikupa ada ke Citra malaikat neuleuh bae ka Haji Udin cek malaikat Israil mau kemana lu saminggu deui teh lelempangan ka Citra cek malaikat hendahan meuli jagung di Citra saminggu deui sia saminggu deui dideukeur bae ka malaikat mah tuh diberes segala rupa deuleuh kalau ngapun neuleuh deui ka Haji Udin neuleuh deui ye sampai deui sia jamna geus ditangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih datang ka waktuna ajal beres dikeun ka Gusti Allah tempat di deuleuh kabeh
Ya Allah. Jadi nu kaliwat kabeh ge. Mendak ketika aya jelema dicabut nyawa, pamajikana anakna ceurik, malaikat gideuk. Malaikat gideuk. Nun matak gideuk kunaon emang aing salah tah naon sih sakitu. Jatuh salah kok sia careurik sih. Pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut. Kabeh ge bakal paeh. Ja urang teh hirup datang ke ajal. Ieu datang ke ajal kok sia make ceurik aing salah tah naon ieu. Di malaikat ge bingung nya na. Careurik jatuh salah aing. Nya mesti carekan ku Gusti Allah. Henteu sia anu salah berarti tu urang careurik atuh. Jadi cengcerikan yang moal hirup deui. Kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat sia moal. Mangan sekali doa. Bloon sia mah kunaon ceurik cek malaikat. Gas, sia ge bakal paeh sanu yang cerikan sia. Teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lauhil mahfuz geus aya. Ya Allah, wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail. Gusti Allah anu nyarekeun urang, Gusti Allah anu ngagenggam roh urang, Gusti Allah anu ngaheeskeun urang. Urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah. Roh urang teh roh urang aya dua rupa. Roh teh aya dua. Hiji aya ruhul hayat. Nomor kedua aya ruhul tamyiz. Lamun kaluar ruhul hayat pae. Lamun kaluar ruhul tamyiz sare. Jadi aya dua di awak urang teh sifatanana. Ketika sare ruhul tamyiz dikeluarkeun ruhul hayat bae di awak urang. Engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh jeung Nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Ruhul tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali. Ruhul tamyiz kapanggih jeung wali. Kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Kapanggih ruhul tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi. Jeung karuhun-karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig ngimpi di udag-udag jurig lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus begitu anjing eureun aya kunti anak beuki ngejat nyalimpet jana kagang hayang kiih nya teh aya sumur wer ngompol takos itu nyalah wa huwa alladzi yatawaffaq wa yatawaffakum bil lail. Ruh tamyiz dikaluarkeun ku Gusti Allah. Nang saha eta lamun ku Allah teu diasupkeun deui. Mata cek Tuhan Syekh Abdul Qadir teh mah ya niam man layunam anhu hei nu sarare nu teu diantep sare. Ya muridina la yuradu anhum. Hei, nu ngabalieur, nu teu pernah dibalieuran maneh. Maneh sare teh diantep ku Gusti Allah. Maneh ngabalieur, Allah mah teu ngabalieur. Oh, maneh poho ka Gusti Allah. Teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nah iya. Allah wa huwa alladzi yatawaffakum bil lail. Allah anu nyarekeun urang, ngaheeskeun urang, dikaluarkeun ruh tamyiz urang. Nah, yaqbidu arwahahum indan naum wa ya'lamu ma jarahtum. Gusti Allah nyaho naon nu urang dipigawe. Ya Allah ya Rabbi, urang migawe naon bae nyaho urang macul, Allah nyahoeun, urang di pabrik Allah nyahoeun, urang di pasar Allah nyahoeun, urang di kantor Allah nyahoeun. Pagawean urang teh kakicep-kicep karena pagawean urang Allah nyahoeun ma jarahtum. Naon ku urang dipigawe? Urang kuari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun, urang kuari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun, urang keur nyieun mepegan nyecagan sulu Allah nyahoeun. Naon bae urang diuk Allah nyahoeun, urang nangtung Allah nyahoeun. Urang naon bae nyaho Gusti Allah majarahtu. Eueuh nu kaluar tina ka nyaho Allah. Deuk kumaha deui atuh urang. Wa ya'lamu majarahtum bin nahar. Lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah, Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna. Wa ya'lamu majaratum bin nahar pagawean urang ti beurang galibna deui mah galibna sok pigawean migawe mah ban ti beurang Allah nyahoeun
tah saenggeus Allah nyaweun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna geus kitu summa yab'atsukum fihi dihudangkeun deui nu sare heula nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi Allah anu nyarekeun urang ngaheskeun urang kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi dihudangkeun ku Gusti Allah mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang Ashabul Kahfi teh 3 abad di jero sare bae tapi teh kunaon naon teu lapar teu naon biasa hartina kuat bae 300 tahun hees datang ka buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina kuku para rajang deres sama buuk jeung kuku mah kumis rongkom tadi janggut segala rupa hirup bulu kewek panjang bulu ieu panjang teh coba Ashabul Kahfi begitu muksal minatam li homatun sarifun sunanus kapaliat tatsatul skitmir eta barang hudang teh nya hade leje beungeut sia kitu amat cenah sedengkeun rarasaanna ngan sakur 3 jam 4 jam sare sia sare urang sare ngan 3 jam 4 atuh panjang amat eta kumis kugus sia ge emang aing panjang atuh banyak gerak rongkom kabeh ke urang teu kaharti cenah ieu sare asa sakedeung tapi pan geuninganan ieu bangke kararia amatnya jeung aya rasa lapar 300 tahun disareku Gusti Allah ih geura Ashabul Kahfi urang dongeng Ashabul Kahfi bakalna aya khusus surat Kahfi ya Allah ya Rabbi paweyasan ka bakal asana nu kolot mamal kaburu aduh cek do kolot teh aing minta panjang umur dipenta ge pendek mah tetep bae tak kabeh galungan tidak kanyaho Gusti Allah Masya Allah dihudangkeun deui ku Gusti Allah hirup deui tina sare hudang ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha liuqbo ajalum musamma dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal aya nu datang ka 20 aya 30 aya 40 aya 50 aya nu 60 tahun tah ieu teh meme datang ka ajal mah hees sudang diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah meme datang ka ajal kitu bae summa liyuqbo ajalun musamma jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun beres eta karak dicabut ruhul hayat pae beneran geus datang ka ajal lamun geus datang ka ajal ulah-ulah urang teu boga obat teu boga apotik modar bae mun geus datang ka ajal ulah-ulah urang teu bisa nyuntik dokter pae geus datang ka ajal mah nu boga rumah sakit tage modal ulah ku sebab jana boga rumah sakit dokterna loba obatna loba moal pae isdep bae pae di ulah percaya ke dokter ulah percaya ke obat tambah sakadar syariat endeuh boga teu masalah japaeh mah lain ku sebab teu tertangani lain ku sebab teu kaburu dahar lain ku sebab ieu teh penyakitna ajal bae uduh cenah ieu mah penyakit dasarna moal kumal deui asana eta mah sakadar adat doang janur sehat ge modal aya jelema keur ngajulan kalapa gila kata golepak bae pan ngajul kalapa eta pan beureun sehat anakna ngajulan kalapa bapana mah anu muriang can modal amun bisa diojol ku urang dimusyawarahkeun jeung malaikat Israil maning bapana heula maning bapana teu bisa dimusyawarahkeun cak malaikat ieu mah geus dileungkeun di lauhil mahfuz ku ajalna eta geus datang ka dieu aya nu incuna ti heula bapa kolotna can modar-modar incuna ti heula bapak korta kirim basah duh ceng mun hau kitu mah atuh aki heula cenah ti heula emang kunaon gila kreditan teu kabayar aceng mah ulawak aya hayang paeh pos kitu teh mah nah ieu nya jadi ku Gusti Allah diheeskeun dihudangkeun beurang peuting hees beurang hudang liyuqdo ajalum musam
datang ke ajalna geus teu bisa didorong ku obat, teu bisa diurut-urut geus paeh mah paeh bae geus paeh bae. Lamun bisa make obat Soeharto embungeun paeh, mun bisa kusuntikan Soeharto disuntik deui, atawa aya hiji pulo mun datang ka dinya moal paeh-paeh kajeun teuing diojol ku Soeharto nya nama ja sugih ieu jual kabeh jang meuli pulo eta kabeh ulah modal nya modal bae. Soeharto bae nu sugih modal atuh komo sia RT geus paehna ge paehna deui atuh tong mah paeh bae kabehan ge geus paeh apa selesai urusan paeh teh lain berarti selesai urusan. Lamun paeh selesai urusan mah ngeunaheun, tapi kapan ieu teh summa ilaihi marji'ukum ka Gusti Allah hungkul urang babalik. Sageus babalik lain sakadar babalik, summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabeja-bejakeun kana naon nu ku urang dipigawe. Ya Allah ya Rabbi, deuk ngahela kumaha lantaran aya 2 malaikat raqib atid ku hari pencatat amal-amal urang. Belah dieu malaikat raqib nyatatan anu baragus, belah dieu malaikat atid nyatatan nu garoreng. Eta mah sakadar dokumen hungkul tampak kitu ge Allah geus maha uningan. Tama beusi urang ngahelak, beusi urang ngahelak. Ge pan Gusti jasar henteu kitu. Raqib sini. Ada apa, Bos? Orang nerima rokep tukang karung. Gusti Allah doain. Naon Gusti? Ya, ngahelak coba bukuna. Ya kita. Tanggal sakitu, poe sakitu, sia sakitu ta eta paneta ta. Nu atid da ieu ta. Poe Minggu sia batur mangaraji pan sia maka puncak ta aya ta tulisan. Mawa jablay ta aya ta. Menang di Citra aya paneta ta. Dekah laku mahal aya tulisanana Gusti Allah nu agung geus teh mah jang dokumen. Nah ieu ilmu Gusti Allah teh lamun ditancepkeun ku ari ka jero hate urang, kicep dikanyahokeun, denge dikanyahokeun, lempang urang dikanyahokeun, nu aya di daratan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah, nu aya di lautan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah, disarekeun ku Gusti Allah. Boro-boro tipe-tipe keur ngaji ge nundutan nang Allah. Oh masalah, no problem. Oh masalah, eta hiji kanikmatan antep kan. Ulah sok diganggu-ganggu. Nang Allah. Sebab teh nuduk. Hiji atupan Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi mantes perang, santes mantes perang, Kangjeng Nabi terus berangkat balik. Sanggeus balik, kieu bae Kangjeng Nabi di onta teh atas. Nundutan. Kangjeng Nabi nundutan. Ngageser ka dieu dibenerkeun ku sahabat ku Abi Hurairah dilempengkeun. Kanjeng Nabi lempeng deui tapi teu inget Kanjeng Nabi nundutan ku capek-capekna nundutan deui Kanjeng ngageser ku sahabat dikeun deui katilu kali Kanjeng Nabi hudang aduh cek Kanjeng Nabi teu kuat urang mending eureun bae. Mangga Gusti liren bayi mah urang leleson heula cek Kanjeng Nabi. Leleson teh cek urang Bandung, cek urang dieu mah nyaon eta leleson sih teh nyaho lah pokona leleson bae heulanan lah. Istirahat teh langsung ngampar. Kanjeng Nabi teu lila kieu rep ngan bebeja heula. Wahai para sahabat, lantaran ieu waktu geus jam 2:30 jam 3 ieu kana subuh saeutik deui ieu mah kieu bae. Salah seorang memperhatikan bisi ke waktu subuh pula hudangkeun. Geus bebeja lain dirarasaan sampai tas perang. Mangga sahabat teh. Mangga sahabat siapa kutak kiting bae nya. Oh, sare Kanjeng Nabi bener-bener sare kulem Kanjeng Nabi lelap anu luar biasa. Nu nungguan teh apan kuduna mah gujag-gijignya na ge sarua diuk. Barang diuk heula reup ulah-ulah ku urang ku kiai, ulah-ulah ku bos, ku Kanjeng Nabi ge wae hes menang sae teh Kang Allah. Ya Allah, anu di
kaberatkeun sing ade lantaran ieu waktu geus setengah 3 atau jam 3 ieu mah kebal di subuh beusi kaberangan aya ulah nu aya kudu ulah aya nu sare pulang ke hudangkeun mangga cek sahabat teh gua ada jasa mangga nyana budak gijig bae geus disiap-siapkeun da wadah cai segala naon beusi jang wudu engke hudang wudu geus disiap-siapkeun tak ku sahabat di antarana Abu Hurairah dah nyanana diuk doang diuk doang nyana di Pansar Wacape diuk nyalaner PS KBH terus datang ke jam 4 jam setengah 5 jam 5 terus datang ke jam genep jam 7 jam 8 jam 9 geus nyorot panon poe karak udang pangheulana hudang Kangjeng Nabi begitu hudang geus kasorot zuhur Kangjeng Nabi tonggong Kangjeng Nabi geus kasorot geus berang cek Kangjeng Nabi teh aduh itu subuh ya tina waktuna Kangjeng Nabi ngahudangkeun malah nu tadi dititah teh ya dihudangkeun hudang barang hudang kaget cenah buat ieu jam sabaraha ulah ka jam sabaraha hudang heula hampura teh ulah ka hampuraan hudang heula kabeh hudang isina nyana kurang kireum disebut atuh diberatkeun titah nungguan hees bae saru hees ka Kangjeng Nabi hees ieu menang Gusti Allah hudang menang Gusti Allah nanya sahabat Gusti aya teh salat urang tinggalan kumaha nang Gusti Allah mah teu doraka nu mantap urang cikupang ngeunaheun we ge ke subuh-subuh teh doraka ieu aya catetan anu di Kangjeng Nabi ya hees nang Gusti Allah nah ieu tadi tah cak Gusti Allah wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail pan Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting ai hudangna ai Allah nu ngahudangkeun hees suara sapeker di masjid kaceuli urang kaceuli geus malah make beker sagala supaya ngiringing HP dipasang remote HP mati tot beker kering nu adzan ge Allahu akbar dasar disimputan ku jurig ulah hudang cek jurig ditipan hudang jam 8 aja dek keluar isin pan ngaran lagi kiai pan aya ka isin ustad biasa kana ngarupa kostum geus aca sorban biasa diu kopi cek jangan di sholat kancan ya ieu cek pamajikan bingung kaji di sholat kancan ya ieu jarang rasa kancan itu tadi kaji emang di sholat lama tenang geus tenang teh kirim asalna tadi pansare teu kuat kaji batas suatu wiridan deui blek deui bahes geus tenang teh ka pamajikan nyieun keyakinan ka pamajikan oh heueuh meureun nya gitu jadi geus langsung tos subuh teh kaji puyeng geus teu wiridan deui geus kaji diserahkeun ka budak langsung ke kamar blek deui cak pamajikan nya asalna ti tadi gitu kan pun bener kan nah iya Gusti Kangjeng Rasul ya sarua waya kaberangan bae mantak sahabat daros aya eta salat subuh kumaha ya Rasulullah di mana urang sare kemudian urang teu hudang teu dosa setik-etik aja tinggal kadiekeun mana doa mana tempat wudu kadia wudu Kangjeng Nabi aya wudu kabehan aya wudu kabehan ieu urang mah salat subuh niatna kumaha qada tah bejakeun ta ka Muhammadiyah nu eueuh qada bejakeun ka Persis nu eueuh qada Muhammadiyah jeung Persis teh cenah eueuh qadaan mah nya eueuh qada noh jeung Gusti Allah mah lain cara manusia ya ka jelema kudu dibayar hutang ka Gusti Allah mah teu kudu soekeun sungutna bawa ka dieu tah angsongkeun kitab muslimna tah sahih muslim tah bejakeun aya tah jelas teh dina sahih muslim aya salat Kangjeng Nabi upacara heula kepada sahabat di mana urang sare aju kaberangan teu dosa ngan urang qadona nu baling bagus segera nah ieu niatna sholli fardhu subhi rakaataini qadaan urang cikupa mah geus kudu bejaan mah geus paranti
Geus biasa teh mah kodoan mah. Mun adaan anehnya mah. Justru kodoan geus biasa. Kodoan. Jadi aya kodo atuh aya. Datanglah ka kuari ke seluruh mazhab. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Maliki kabeh make kodo di mana urang tinggalin salat kodo tinggalin dina waktuna. Ko Muhammadiyah mah henteu, ko Persis mah henteu. Diane atuh make mazhab saha? Mun teu make mazhab atuh nepi ka manakeun eta hadis eta. Ja aya dina Sahih Muslim kodo Kangjeng Nabi. Allahu Akbar kodo biasa. Make Allahumma hdini make biasa. Allahumma hdina fi man hadaita